Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Tetela nyata geningan supatati ilmu maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandunganku diri aing anu jadi anak anu kakar galihirkeun teh bet kieu ka aya anak geningan. Nyaan aing dorakati anak maung meureunan. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin barang jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Boni. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Peta suara Karawang 103,2 FM. Nas titi semua anu ngarahuh dina jero hatena. Kitu teh lantaran memang manehna masih keneh aya ari rasa kacinta jeung kanyama ka Si Belang teh. Tapi ras inget kana nasib anu jadi guruna ajal kuleungeun Ranggalawe jeung Mbah Guntur Demit. Terus nemongan deui adegan waktu Satyasi jeung Si Belang salakina silih rangkul bari pada ngebrehkeun perasaan masing-masing. Bet karasa nyeri jeung perih deui hatena. Muntab deui amarahna. Aing memang geus moal bisa ngarepkeun deui panggih atau babarengan jeung anu ngaran Si Belang. Malah ayeuna waktuna aing kudu terus ngalatih diri sangkan lain unggul jadi pamimpin di paguron Nasti Jaya. Tapi salian teh eta aing bakal bisa ngayakeun balitungan males ka nyeri ka Mbah Guntur Demit jeung si Ranggalawe. Aing kudu bisa ngelebetkeun ngaran di dunia kajawaraan sangkan jadi jawara wanita anu asup kana nyatakan hitungan. Lempang Nastiti beuki gancang kitu nate lantaran manehna memang geus tambah gilig ayeuna mah hatena. Lantaran sanajan kalah kumaha oge geus taya harepan neruskeun kahirupan babarengan jeung anu ngaran Si Belang. Komo mun ngabayangkeun kayan kahirupan Satyasi anu tangtuna oge hirup dina kabagjaan babarengan jeung Si Belang. Sedengkeun anu dibayangkeun nyorang kahirupan tur aya dina kabagjaan jeung Si Belang teh nyatana Satyasi. Harita di Sabang prak init ninggalkeun Si Belang, manehna terus tumetep di tempat dumuk matuhna anu jadi guruna almarhum. Salila cicing dirinya anu dilakukeun ku Satyasi taya deui kajaba terus-terusan ngalatih diri. Satyasi si wanita waliwis putih memang boga tekad jeung karep hayang bisa males ka nyeri, males pati ka Nyai Kindeng anu geus binasa ka guruna. Ngan sanggeusna terus-terusan ngalatih diri. Akhirna Satyasi si waliwis putih bisa ngarti yen Nyai Kindeng lain lawan enteng pikeun dirina, sabab Nyai Kindeng nyangking aji Batara Karang.
Satyasi si Waliwis Putih ngacanteng nangtung baringerenkeun gerakanana mangsa dirina ngalatih jurus, narik napas panjang bari ngagereneng ngomong sorangan. Aing memang mau bisa maksakeun diri terus-terusan ngalatih diri sorangan seperti kieu mah. Bisa males ka nyeri kasih Nyai Kindeng. Sabab tahapan ajen pangartina Nyai Kindeng lain bantrak-bantrakeun. Manehna nyangking kekuatan ilmu Batara Karang. Naon hartina diri aing males ka nyeri, males pati lamun tetela kalah ka diri aing anu ajal binasa kuleungeunna. Lumatak leuwih hade keur diri aing mah ninggalkeun ieu patempatan. Aing kudu neangan guru anu elmuna leuwih hebat batan Nyai Kindeng. Ku cara kitu kakara aing bisa males pati mang maleskeun ka nyeri nu jadi indung. Nyaeta jadi guru anu geus dianggap indung. Kang Belang, hanjaka anjeun teh anakna Nyai Kindeng geuningan. Jelas abdi moal bisa narima Kang. Nyata kudu hirup pabarengan jeung anakna Nyai Kindeng anu geus binasa ka guru abdi. Nepikeun ka mana bae abdi kudu tetep bisa males pati. Abdi geus janji ka diri sumpah di hareupeun kuburan anu jadi guru. Abdi bakal males pati ka indungna. Kang Belang. Kayan hate jeung pikiran Satyasi jadi pagalo tepuku. Rupa-rupa perasaan gumulung ngajadi hiji, kasono jeung kacinta kasih Belang pabaur jeung rasa kacecep kageuleuh ka Nyai Kindeng indungna si Belang. Akhirna mah Satyasi harita nangtukeun sikepna init, lumampah geusan ngalaksanakeun tekadna neangan guru anu leuwih punjul elmuna batan Nyai Kindeng. Sabab iwal ti ku cara seperti kitu, dirina bakal bisa males pati ka Nyai Kindeng. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Geus kitu be meureunan diparengkeunana. Dina mangsana harita Satyasi lumampah beti parengkeun panggih jeung Jaka Galing anu nyata di luar dugaan. Lantaran pasarendog di satengahing jalan seperti kitu tur sikep jeung caritan Jaka Galing oge daria. Waktu diajakan leureuh bari ngobrol Satyasi geus henteu bisa nolak. Harita Jaka Galing anu nyarita, Akang ieu teh puguh rek init ka tempatna Tuan Pandahus Satyasi. Sabab ayeuna mah geus eueuh di tempatna Tuan Pandahus. Terus terang Akang teh ayeuna mah geus babalik pikir. Malah Akang geus leupas tina lingkungan kahirupan nu aya di tempatna Tuan Pandahus. Tah. Jadi ku ayeuna kitu ayeuna mah ka Akang ulah ngarasa curiga. Saterusna nurutkeun asih kumaha ye? Maksud jeung tujuan pangna lumampah teh. Rek ka mana ieu teh? Satyasi si Waliwis Putih neuteup antep ka Jaka Galing. Teu lila terus nyarita. Kieu Kang Galing. Abdi sanajan nepikeun ka iraha oge ka nyeri jeung ka perih hate. Abdi mah moal bisa lipur Kang. Moal bisa ilang. Tah. Tekad diri abdi moal bisa robah hayang males pati, males ka nyeri ka jalma anu ngaran Nyai Kindeng, anu tetela geuningan indungna si Belang. Guru abdi ajal binasa kuleungeunna Nyai Kindeng, abdi geus janji ka diri sumpah ka arwah anu jadi guru geusan males pati ka si Nyai Kindeng, tapi abdi saupama ukur ngandalkeun ilmu nu aya ka cangking ku diri abdi asana teh teu cukup. Jaka Galing ungut-ungutan ngabenerkeun kana caritaan Satyasi. Terus Jaka Galing nyarita deui. Naon anu dilisankeun ku asih memang bener. Dalah sok sanajan Akang oge sarua. Ukur ngandalkeun ajen pangarti saperti anu biasa. Moal bisa diandalkeun kitu tah. Jadi asih ayeuna mah ninggalkeun si Belang atuh lamun kitu mah. Sabab geus nyaho si Belang teh anakna Nyai Kindeng. Bener gitu Kang, abdi memang kudu bisa nangtukeun sikep. Hartina abdi moal bisa mun kudu mika cinta ka jalma anu tetela anakna si Nyai Kindeng. Jalma anu salila ieu ngan ukur jadi catetan keur diri abdi anu geus binasa ka guru abdi, di mana abdi kudu mampu ngabinasakeun eta jalma Kang. Tah mun kitu mah urang kudu bisa ngaronjatkeun ajen pangarti. Asih.
Sabab mun tetep ukur ngandalkeun bekal ilmu anu aya seperti ayeuna jelas moal mampu naon-naon dina ngungkulan ajen pangartina Nyai Kindeung gitu tah. Kumaha atuh nurutkeun Kang Galing? Saha kira-kirana jalma anu tahapan ajen pangartina leuwih punjul batan Nyai Kindeung anu nyangking ilmu Batar Karang? Sabab jelas mun guru ka anu sahandapeun elmuna Nyai Kindeung mah moal aya hartina kitu tah. Jaga Galing ngahulang sakedeung siga anu keur mikir teu lila terus ungut-ungutan bari nyarita deui. Mun kieu mah akang jadi inget ya ka Mbah Guntur Demit guruna si Ranggalawe asih. Sabab nurutkeun ijiran jeung ukuran akang mah iwal ti Mbah Guntur Demit anu boga ilmu leuwih punjul batan Nyai Kindeung. Jadi urang kudu bisa jadi muridna Mbah Guntur Demit asih. Satiasi si Waliwis Putih katingali hari tengah hulang ngaragameneng Mbah Guntur Demit guruna Ranggalawe kawilang memang hebat elmuna, tapi lain ti golongan jalma anu lempeng lampahna. Tapi Kang Galing, Mbah Guntur Demit lain ti golongan seperti Ki Jambul Kuning. Guru Kang Galing manehna mah jelas ti golongan jahat Kang. Dina lebah dia mah urang ulah waka ningali kalebah dinyana sih. Anu penting sanggeusna bisa ditarima jadi muridna Mbah Guntur Demit, urang bisa laksana pamaksudan. Jadi kitu tah ari cek akang masih. Sabab kumaha atawa ka mana-mana oge cek akang mah moal aya deui nu elmuna leuwih punjul batan si Nyai Kindeung. Iwal ti Mbah Guntur Demit anu ayeuna tumetep di pasir Sanggar Angin bareng jeung si Ranggalawe nya. Mun memang sapuk mah urang cobaan be ayeuna bareng jeung akang lumampah ka pasir Sanggar Angin. Ningali Satiasi masih keneh ngahulang siga anu keur mikir keneh harita Jaka Galing terus nyarita deui. Kieu be atuh ayeuna mah asih mun urang henteu sajalan jeung pamikiran akang leuwih hade akang sorangan anu bakal init ka pasir Sanggar Angin. Upama asih memang henteu niat milu jeung akang mah nya teu naon. Nyari ari kitu mah hayu be atuh Kang, urang ke pasir Sanggar Angin ngan kira-kirana lah bakal ditarima moal urang ku Mbah Guntur Demit mun hayang jadi muridna. Ya lebah dina mah urang kudu sing bisa dina nyaritana asih. Urang kudu bisa melihatna Mbah Guntur Demit. Sabab iwal ti harapan urang hijina lamun hayang ngaronjatkeun ajen pangarti. Ari urangna bisa mah ngomongna bet asa piraku make ditolak maksud jeung tujuan urang. Satiasi si Waliwis Putih jadi eleh deet harita manehna kapaksa kudu milu kana maksudna Jaka Galing. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Henteu catur di jalana gancang harita Jaka Galing jeung Satiasih tepi ka tempat anu dituju. Kadatanganana dibagiakeun ku Mbah Guntur Demit jeung Ranggalawe. Ranggalawe sanajan kakara panggih oge ngomongna teh geus henteu make deui tata krama di hareupeun Jaka Galing jeung Satiasih. Aya jelema anyar ka dieu rek naon yeuh ka dieu euy. Cik kupaneh ki euy, tanyakeun rek naon cenah kadarieu teh. Cicing heula ilaing lawe ku dewek rek ditanya heula yeuh, coba jelaskeun ku ilaing.
Jaka Galing Satyasih rek naon datang ke tempat dewek dina waktu ayeuna. Sok caritakeun. Satyasih ngareret ka Jaka Galing minta supaya Jaka Galing anu cumarita anu direret surti terus harita nyarita. Kieu Kidemit maksud kuring duaan dina waktu ayeuna datang nepungan teh. Terus terang kuring duaan teh hayang males pati, males kanyeri kanyai kindeng indung nasi belang. Nya pokona mah dumasar kena kanyataan ilmu teh acan mahi dipake pikeun males kanyeri, males pati nu matak hayang tu meletep di dia jadi murid Mah Guntur Demit. Kira-kirana ilaing duaan bakal betah kitu caricing di dia. Dewek ngajakan si Gimal sina tumetep di dia lantaran boga karep hayang naman elmuna. Tapi kanyataanana henteu kuat betah lila di dia. Aya di dia kitu deui ilaing duaan. Sabab kangaranan rek cicing di dia ilaing henteu bisa kitu bae jadi murid dewek. Tapi kudu daek ngaulaan dewek jeung silawe. Seperti halna anu dilakukeun ku si Gimal salila ieu. Anu tetela kalah ka kabur. Jaka Galing neuteup ka Mah Guntur Demit harita terus nyarita deui. Kuring duaan janji moal nepikeun ka kitu Mah Demit sabab memang boga karep jeung kahayang kangaranan kudu ngaulaan Mah Demit jeung Ranggalawe eta mah geus katangtuan anu kudu dilaksanakeun ku kuring duaan. Ngeunah hipu sia ngomong mah leuleuh Jaka Galing. Ngan di sorang cicing di dieu cantang tuh bisa betah lila cicing di dieu. Ranggalawe harita milu ngomong sikap jeung caritana bener-bener kurang ajar. Deui pikir heula sigana teh mun rek nyarita sanajan kasaluhureun. Mun maneh duaan hayang cicing di dieu komo jadi muridna Ki Demit, maneh kudu daek jadi babu uing euy. Sabab ngurus ngaladenan jeung ngaulaan uing mangan ngandung harti jadi babuna silawe. Naon maneh kalakah molotot sia Jaka Galing dibabuk sia ku aing. Jaka Galing bube kasinggung perasaanna ku sikep jeung caritaan Ranggalawe anu seperti itu. Ulah asal ngeunah sorangan ngomong telawe, kuring kalah kumaha oge leuwih kolot dina umur jeung leuwih asak dina pangalaman. Sanajan bener maneh muridna Mah Guntur Demit tapi ajen pangarti maneh cantang tu leuwih punjul atawa leuwih hebat batan diri kuring lawe. Ranggalawe kalah kaseuri deui ningali Jaka Galing mun cereng terus nyarita semua anu amek. Jadi amun kitu mah maneh meureunan wani ka uingnya Jaka Galing. Aing mah jadi penasaran euy. Hayang nguji bener henteu maneh sanggup nyinghareupan aing atawa henteu. Soklah maneh maju bareng duaan euy. Rempuk ye kuduaan silawe. Amun aing eleh terus terang hirup age leuwih hade dipaehan lah ku si Ki Demit. Lamun aing eleh mah bener tak Ki Demit? Ranggalawe ngaret ka Mah Guntur Demit anu diret unggek bari seuri terus ngajawab. Bener dawe. Dewek oge jadi penasaran euy. Hayang nyaho kamampuan ieu dua jalma nepikeun ka mana kabisana. Sok. Bisa henteu ngelehkeun laing lawe. Sok, ilaing duaan maju Satyasih Jaka Galing. Coba singhareupan silawe mampu henteu si laing duaan maju babarengan ngelehkeun silawe nya teh murid dewek. Jaka Galing jeung Satyasih kawilang boga ajen diri oge bet asa pirak kudu cicing bae ditangtang tarung ku Ranggalawe budak lalaki nu masih keneh rumaja acan manjing dewasa anu sikep jeung caritaanana tetela nganggap enteng pisan ka maranehna. Jaka Galing silih reret jeung Satyasih sedengkeun Mbah Guntur Demit ngareret ka Ranggalawe anu deret terus ngomong deui ditujukeun ka Satyasih jeung Jaka Galing. Lah mun nya mah maneh duaan boga kawani jeung boga pangarti ayeuna mah ku aing ditantang tarung euy. Mun aing anu eleh ngeusan we lah jadi jelema teh paehan lah ku si Ki Demit euy. Mun wani tuturkeun aing ye kaluar. Hat! Ranggalawe ngacurat luncat gerakanna cepet nakeran. Jaka Galing jeung Satyasih teu bisa cicing bae. Maranehna duaan kudu ngabuktikeun diri sanggup narima panangtangna Ranggalawe. Meh dina waktu anu bareng duana ting jurelat laluncatan keluar ti jero imah. Ranggalawe geus pancuh dina tangtunganana
Kitu deui Jaka Galing jeung Satyasih nangtung ngabagi diri. Jaka Galing netep seukeut ka Ranggalawe terus nyarita. Maneh ulah waka nganggap enteng deui lawe. Ayeuna urang buktikeun nepikeun ka mana kahebatan ilmu maneh. Pang nama. Wani nangtang ka dewek duaan. Ulah nyalahkeun deui. Lamun maneh nyandangan cilaka. Satyasih anu memang sarua ngarasa panas hatena harita milu mairan caritaan. Ingatkan ku maneh lawe, kuring datang ka dieu sabenerna mah lain rek nyieun kaributan. Tapi lantaran maneh anu nangtang ijen nyaeta ijen jajaten. Hade, taya bayeuna eta banangtang dicumponan. Ranggalawe ngabagikeun paneuteupeuna ka Satyasih jeung Jaka Galing. Teu lila terus nyarita di barung jeung seuri, sikep jeung caritaanana tetep ngandung panghinaan. Entong kalaka ngabacot sia, amun bener maneh duaan boga pangarti jeung kawani sok sia geura buktikeun kamampuan maraneh duaan. Aing hayang nyaho bisa henteu maneh duaan ngalehkeun aing. Sok maju euy. Jaka Galing ngareret ka Satyasih bartus nyarita. Si lawe kudu dibere pangwarah ieu mah. Ku urang asih teu bisa diantepkeun ya budak edan teh. Ulah satengah-setengah urang dina ngalakukeun tindakan asih. Urang buktikeun yen urang oge boga kamampuan. Satyasih unggek bari terus ngajawab. Memang urang geus teu kudu setengah-setengah dina mere pangwarah. Urang pada buktikeun malah eueuh salahna mun ditindak sina nepikeun ka binasa oge kitu tah. Satyasih ngawangun pasangan Jaka Galing oge harita. Ngawangun pasanganana bari pada ngabagi diri, merenahkeun dirina masing-masing geusan ngamimitian muka Panarajang. Ranggalawe tetep nangtung teu ngawangun pasangan, malah kalah ka terus seuri siga anu ngalelecek ka Jaka Galing jeung Satyasih. Kurang ajar sia maneh. Wani rek maju euy. Montong kalah kating polotot kitu geura maju sia. Aing geus kasal ya. Maju euy. Jaka Galing jeung Satyasih jadi muncak amarahna. Maranehna duaan geus teu bisa nahan deui amarahna, langsung ting jorelat laluncatan maju narajang kalebah Ranggalawe. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Panarajang anu dilakukeun ku Jaka Galing jeung Satyasih kawilang cepet jeung ngandung tanaga anu kuat. Jaka Galing jeung Satyasih memang geus henteu satengah-satengah dina ngalakukeun panarajangna. Tapi memeh Panarajang dua lawanakeun kana sasaran harita cirim Ranggalawe ngajorelat muh leuwih cepet batan gerakan anu jadi lawan. Suuk. Syuk, jorelat, plos. Panarajang Jaka Galing jeung Satyasih ukur kena ka tempat anu kosong. Ranggalawe nyeungserikeun Jaka Galing jeung Satyasih anu rungah ringeuh siga leungiteun lawan. Maneh mah beleguk euy. Di dieu ya, aing mah di dieu sia. Lain kalah ka ruak lieu kadinya. Sok sia geura maju deui, wani keneh jeung bisa keneh tarung teu euy. Kakerot huntu Jaka Galing lantaran nafsu jeung gemes anu lain dikeuna ka Ranggalawe anu terus-terusan ngalelecek ka manehna. Montong terus ngaleleceh wae lawe. Rasakeun gih setan. Jorelat celeng Jaka Galing jeung Satyasih harita silih susul maju deui narajang ka Ranggalawe. Tapi seperti halnya tadi, sanajan Jaka Galing jeung Satyasih nguras tenaga jeung pangartina Ranggalawe tetela mampu ngimbangan kacepetan gerak lawan. Malah Panarajang balesan anu dilakukeun ku manehna meuweuh lir upama ngaluarkeun hawa sakti. Tina sambaran angin Panarajangna hawa sakti anu tembus kana kulit jeung daging dua lawana. Jaka Galing jeung Satyasih kawilang kaget ku kamampuan anu dipibanda ku Ranggalawe alias Silawe, tapi Jaka Galing jeung Satyasih beuki penasaran terus
ngarangsek deui ku panarajangna. Akhirna dini hiji kesempatan nu hade pilih genti panarajangna Jakagaling jeung Satyasih keuna kana anggota badan lawan. Jakagaling jeung Satyasih memang geus teu satengah-satengah dina ngalakukeun panarajangna. Tapi memeh panarajang dua lawan kena kana sasaran harita jirim Ranggalawe ngajurelat mau lebih cepat batan gerakan anu jadi lawan. Swop syuk curelat plos panarajang Jakagaling jeung Satyasih ukur kena ka tempat anu kosong. Ranggalawe yang serikeun Jakagaling jeung Satyasih anu rungah ringe siga leungiteun lawan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM, Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awaki nu jadi tilam ka eling Bapa henteu weuleh ngapi ngajaring barang jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Boni. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya wilujeng kantun.